eta salah sahiji dampak banjir loba nu cilaka. Terus penyakit, eta cai banjir teh cai kotor aya geus ngahijieun kocok mun ngahijieun sepi teh geus ngarambang we eta waduk dajal teh. Banjir unggal tahu teh aya kudu mah urang teh bisa melakukan upaya untuk meminimalisir banjir. Contoh leutikna tong buang sampah sembarangan goblok. Hampura emosi. Gusti mere musibah pasti jeung jalan keluarna. Ari beungeut butut musibah lain mah. Beungeut butut mah takdir eta mah. Setelah banjir urang teh dikagetkan dengan wabah coronavirus di Cina. Tong heureus ya ieu keur serius goblok teh. Tong dilulucu kuduna prihatin. Urang mah sok geuleuh ya ka jelema. Anu ngamanfaatkeun musibah ajang nyieun berita hoax eueuh gadag ca aing mah. Cenah corona nyebar lewat HP Xiaomi sugan buru. Saha tanu nyieun berita kitu ka dieu lah wang banjir tahun ayeuna parah pisan. Lembur urang ge nu tara-tara ayeuna mah kebanjiran. Loba kerugian. Rugi materi segala rupa. Nu aing we nya geus karek meuli geus kapalidan tanggal cengek tomat laleudis lauk 200 hiji di balong laleungit. Tapi kan bae lah. Ngaranna ge musibah barang leungitkeun we nu penting mah urang salamet jeung masih kena bisa kumpul di dieu kabeh. Tapi urang curiga ka warga di lembur urang pas banjir saat warga teh ngaraliwet. Jeung mareuleum lauk meni loba euy. Urang curiga eta nu dibeuleuh teh lauk urang nu paralit. Soalna ada kadempo atuh urang mah jaer ge bumbuna gara rede euy. Terus aya gurame sepat wudu. Eta nu urang kabeh ge tapi keun wae lah ikhlaskeun da musibah. Baraya TikTok parahyangan. Kita manis dodol garut, tambah tiris nyonyok dodol. Bukan lautan hanya kolam susu, manundutan bapak nyonyok pantol. Duh ampun teh. Hayang jajan, hayang ngopi, tapi dompet eueusi. Kapaksa ngajual HP nu eueuh casing jeung baterai. Aduh dibebeakan. Enten maneh kopi acan aing pusing liar karena otak mun teu kopi teh liar nyaho teh liar. Urang masuk anehnya di TikTok nya lamun anu geulis urang mah lain ngomongkeun ieu mah nya tapi nyaritakeun. Heuh lamun nu geulis mah nya TikTokan kieu tah. Cuman kieu dong, entah apa yang merasukimu. Buset, anu ngelek guys, ribuan, bahkan sampai ratus ribu. Coba anu banget bulan digoreng kus kieu mah. Ih, boro-boro aya nu ngelek mending geus diajar slow mo, diajar drama segala macem. Nu ngelek barasiki paling ge 20 siki hanteu. Pare bahasa cenanya ngomongna kieu henteu butuh like nyen TikTok munafik. Kabeh ge jelema teh butuh like di TikTok teh. Emang sih teu menang duit tapi menang kepuasan. Ciri-ciri karya orang teh diakui, disukai sama semua orang. Bener teu? Cek urang eta ge. Berapa tuh anta kudu operasi plastik helanya ambe menang like ribuan. Pak Marentah. Aya hiji pengalaman anu tiasa abdi hilap dugi ka ayeuna. Anu sakali deui mudah-mudahan teu kaalaman ku barangkali urang. Mikir 7 kali ibu mundak miangkeun anak jadi TKW komo jadi babu jika abdi. Mending ngariung di lembur sorangan. Kumaha itu? Aya hiji pengalaman anu tiasa abdi hilap. Salami abdi 3 tahun di Saudi ibu nu paling perih jeung nyeri. Salami 3 tahun eta. Saya hiji acan. Salaki nu daek merkosa abdi. Kini dina jublak baju berem dipoekeun nini rada geblek rek dibeuleum teu daekeun dulu gedung